Angongo, 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 acara ngobrol dan ngopi angongo. Waktu sudah janda capruk angongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Anak deui sareng simkurinduan. Abdi mangopik sareng ieu nu mana? Mang Sandri. Dina acara anu tos biasa. Saban wayah kieu di YouTube channel. Setiap Acara ngobrol. Nah, setiap hari Minggu ngapo ya ieu mah aya. Nganari ngupload mah bebas rek kira-kira gitu. Saya tunggu nak setiap malam Minggu meskipun lain malam Minggu. Nah. Kira-kira gue ayu. Lagi ayu. Biasa acara ngobrol dan ngopi only. Iya. Ango. Mantap. Jadi Mang, setelah kemarin kita membahas sebuah pembahasan yang lumayan rada greget gitu. Oh, Dan booming, ya, viral, alhamdulillah. cek orang hungkul. Ya. Cepat tur mah. Percaya? Hmm. Ya, baik. Juga ada jelaskeun. Sugan aing rek kumaha. Kumaha Mang Icuk sehat. Alhamdulillah. Aku cenah kamari kasarang euy. Kaserang naon eta? Komplikasi roromeheun cenah. Deung jarawat hidup pipi. Abe jana geuring gitu. Gering ieu hate Gara-gara naon? Aduh. lop. Wow. Ngobrol kan ya. Jadi ayeuna urang ngabahas Mang Icuk khusus edisi icuker. Ah. Icuker. Asa teungeunna nya euy. Cuker lovers. Icuk mania. Buat para icuk mania, icuker ropers, icuker se-Indonesia. Se-Indonesia, se-alam dunia, dan se-alam gaib. Ini pokok bahasa untuk Anda. Gelap atau Cinta. Aduh. Haji ngayawik. Lamaikeun lah. Jadi dibahas ya jadi. Ya, pan anu kamari Iya, lain sorawik. Waing di mana ya? Mang kieu anu kamari mah pan leungeun. Anu katuhu, anu keca, teh anu katuhu lamaikeun. Kenungtut. Biasa kararagong. Kan batur teh penasaran, saya Icuk teh. Kameramen teh saha cenah ieu. Jadi engke lamun hoyong tebang sareng icuk, ngajeleman ngaliwat tingalian leungeunna. Cinta mah. Terus dua segmen kan keca di katuhu. Ke jempol. Nung suku. Jadi ngebahas tentang cinta mah. Cinta. Orang mun ngadenge kata cinta asa balik deui ka zaman baheula euy. Aduh. Daena mah jeung Nini Unting mang. Jadi Masih eta ka Saruan balikan. ge. berubah sesebutan. Nyebut cinta-cinta teh asa balik di ka zaman sekolah. Zaman maretokeun moral gitu. Sekolah SM, STM. Orang itu sarua. Ayeuna pan robah sesebutan geus disebutkeun dina episode sebelumnya. Baheula mah Iyang, Aduh. Ayang. Bebeb. Eueuh bahasa bebeb zaman urang. Ayah paling ge. Eueuh zaman urang mah. Oncan. Ayang zaman urang mah ayang gung. Ayang. Ayang urang mah ka ditu mah. Urang ka pamajikan apan ayeuna mah geus boga anak. Geus rek incuan. Naon bahasa teh geus robah. Wah. Itu ka urang. Mun urang init-initan terat balik. Ka mana ieu kira-kira mun. Anger ya terama. Anger eta mah. Eta mah deui Pak. Teh balade ku urang ka anak teh. Naon beun Nini Unting nanyakeun. Tapi da angernya cinta Tapi gitu ya. geus lain cinta. Naon Geus teh? kieu mah. Nya. Ya. Uduh, Geus nya laras. kitu urang teh. Geus nya teuing euy urang. Oh, Jadi di pikiran teh si beuteung urang mah mah. Mun urang jauh teh pamajikan, aduh tada teuing kumaha ieu laparna. Tada teuing rek kumaha ieu makena. Kan dahar tinggal dahar, make tinggal make. Heuh. Iya. Gitu eta teh lamun anu geus katalimeng ku rasanya lain bogoh, beda. Definisinya jeung bogoh itu beda pemirsa dan guys. Kade. Siapa yang bisa membedakan Anda sendiri? Iya, da beda-bedanya unggah Dan kita harus tahu antara bogoh dan nyaa itu apa? Mari kita pikirkan sama. Nah, eta. Apa? Biar kita sama-sama berpikir. Anda berpikir, saya berpikir. Kita menjadi kaum pemikir. Makanya kalau nonton channel ini, kita sama-sama jadi tukang pikir. Iya, kalinter. Palalintar kabeh omah. Meureun. jadi sarjana. Mang. Masalah cinta. Kumaha. Lain bareng geus kawin malah jadina teh nyaahnya mah. Tah baheula sama meh kasih ibu. Oh, sama mereka itu Ayeuna mah pan
arek hubungan gak gampang. Nya. Oh, atuh. Facebook. Kadang-kadang can panggihis bobogohan. Heeh. Mulai tina sosial media kan. Banget teu panggih buat teng keron. Tapi dianggap nantinya, wah, lamun ka awewe tercantik di dunia. Lamun ka lalaki terganteng di dunia. Panggihkeun can padahal. Nya. Dunia ini bagaikan milik kita berdua. Oh, yang lain cuma ngontrak. Kontrak. Lain mah bari Eta lamun apaleun, temaya. mun apaleun Mun apa? teu ngeunah. Aing ngontrak-ngontrak naon? Listrik mayar sorangan naon apa jeung ngontrak. Jadi baheula urang Dahar. identikna teh zaman baheula mah berhubungan teh mimitina teh tina salam. Kumaha ya? Oh jadi skill panggil Salam masak. lain. Daun atau Lain. Jadi istilahnya Salaman. lamun salam teh menyatakan rasa suka teh melalui salam. Oh. Hmm. Beda geuningannya, bener. bener. Beda. Arek mah kieu. Naonkeun? Oh, ya, gitu. Kirincir si eta teh euy. Ya, Salamkeun. abis salam Diterima cenah. Kayak diterima. Geus atoh eta teh. Oh. Setelah Rei tina kesang. Wah, Ngambil ngambil teh ieu teu kitu hungkul. rei kesang kusial betul. Eta mah buru. Eta mah jadi betul. Ajak si itu na teh. Yang saya ditampi cek awena teh. Kirincir si itu. Geus bunga urang teh. Tampi. Saha misalkeun Pas pas cenah jadian. Yang cedeuy ka ditu. cek ieu jadian. Jadian. Cek itu teh. Muhun. Mohon kirincir deui ka dieu. Teh eta anu karunya mah anu kirinciranana. karunya bener. Ayeuna teu meunang-meunang awewe eta. Lamun lalaki, lamun awewe teu menang-menang Meunang-meunang lalaki. Ayo pagawean teh kitu kucak kincir we. Aya cicing ka cici jalan teh. Cara can menang ieu. Jadi kalau misalkan dulu Anda punya Sedang kincir itu. ya mang, jadi misalkan kalau Anda dulu punya teman yang kancat kincit, bisa jadi itu bukan manusia. Apa itu? Sapu itu. Nah, Pan sapu bulak-balik kuncat kincit. Bisa jadi lain jelema. Bener kalau kanap. Bisa jadi itu sapu atau alat pangepel gitu. Bisa lain jelema bener. Cek teh. Naon cenah mah can menang we ka Bogo, bios dabi mah sapu. Saya segitu. Tah. geus ku salam. Mulai aya surat. Wah, keren. Duh, beli surat teh kertas surat teh euy warna merah jambu biru. Heeh, ayanya Khasnya. Atau bermora atau pink. Merah jambu biru bermora pink. Wah, seungit. heeh. Teu seungit oge ngabebelaan urang teh meuli panbo. Sebot. Lamun teu seungit disebrot ku urang teh cos. Anu sudah permen karet teh geunya. Heeh, permen karet cos ditulis. Cos ngeuheun. Media awal Desember. Aduh. Teruntuk dirinya teh euy wanita pujaan hati dipilah kesunyian anjing eta pila Tit. ketit kade nyebutkeun pila kesunyian ari imah sisi jalan Atuh ganeng. ganeng gitu ka dieu komo aya tetangan anu parasia mah beuki ganeng Geus kitu dikirimkeun langsung. misalkeun sangaranna teh Icuk. lain awewe keur ka awewe si icuk keur ka awewe misalkeun ngaranna teh Gelis. gelis ya. gelis Nah, gelis. tak kebiasaan sok ya gelis titik Eta teh nandakeun eta teh nyaah. nah Urang lamun na film Heeh. gelis. Tah ku sabab Oh. panjang deui. Titik. macana kudu kitu gelis asa ngewa goblok asana teh Promotion. biasa kudu ayo desik $1 men Lis. lo bae lah gitu atuh titik we heueuh Berkati ku nyaah. gelis titik sadongkapna ieu serat anu ngapung teu gaduh jangjang Aduh. anu mapah teu gaduh lengkah Alah, karunya. dongkap kana pangkonan salira mugia janten pitanda cinta urang dua Alah. eta awewe nah karek ge macah kitu geus sumpah untung ku inu bapak Lain. naon Eta teh tira laki. ti lalaki ka awewe eta teh dihanap teh nyin deui geulis titik beak teh titik teh sagaris euy pindah deui dihanap patepung lawung paangkok jongkong Alah. soca patetep kana rarai salira ieu gantung jajantung dina dada ngageter dulug-dulug dak ibarat tek lebaran anjing
Wah, Aduh, kabayang bedog lek lebaran isu. dulu dagna Dulug-dugdagna ieu hate. Oh. Kulit kita rasakannya bedah sapertos cai anu banjir di awal November. Oh, bulan November kami miti hujan banjir. Gelis pepujaan ati kemang kalbu. Aduh. Cinta engkang ke gelis. Salami. Nah, ari sia atuh kala kanunutan. Ieu macakeun surat urang teh. saking ku Oh, saking ku kitu. hayati Cinta engkang ka. kita orang bingung Moal naon asa. ieu maca ieu lieur teu kabaca ku urang. Apaan ieu mah nyepertikeun. Aduh, aing mah ieu nyepertikeun surat gitu. Aja ditah maca Tadi handapna teh PTD, PTD naon PTD jajaka pinuh ka cinta. Doh. Aya NB. NB. 4 kali 4 sama dengan 16. cepat Sempat tidak sempat, pokoknya balas. Ada. Aya deui buah jeruk, buah delima. Tulisan buruk jangan. jangan diguna. Aya deui di handap teh. Tomat jeung pulsa. Omatnya. Tah, lain pan ditilapkeun di eta di amplopan. Heeh. Dak genep ta perangkona teh. Dah aya kira nepi. Da kitu eta mah lamun jauh antar kecamatan, Pamana mang ke alaman ku dieu. Wah. Rumah Baheula ke ngora. ke sekolah mun kitu. Keluar sekolah, bawa kaboh. Kurang jauh. Kurang jauh keluar sekolah. Pas ku kolot di titah ngagali sumur, nantuan. Oh, kali sumur kali septic tank. Septic tank, Sepiteng. septic tank, Septic tank. septic Septic tank. tank. Ah. Eta. Terus aya 4 kilometer lah, kilometer kurang. Terus dia, Wah, geus kieu. jangkung teh nya. Karena kejokan itu kurang cok. Gilingis. Oh, derek euy kolot teh tanah teh. Kadenge teh teh. Bumi na pasantri cenah paling mana? Wah, anu nanyakeun. Anjing teh leuwas ya. Baru teh kaluhurnya bisa nagih. Sudah tetep kolektor pada lain. Cicingnya heula dia teh dihandapun sumur. Yo, cenah surat ti luhur. Lah, surat naon, Pak? Yo, cenah diseungit kieu. Dari Starla. Kitu kan eta dibaca teh. Opat parangkona teh daeng tereng nepi teh. Sabarahan 500-an. Sok ka alaman. 2000 prako. Ya. Ka alaman geuningannya amun maca surat. Penting mah kieu sumur teh Oh, buleud gitu Buleud. septic tank mah. dibuka. Alah, bade nyarane di handapkeun. Waduh, dah. Dah. Sok na kitu nya. Ya. Nah, katanya ini teh udah sore kaluhur. Terus ada teh biasa mah tuh ngirim fotona Aduh. dituna kurang teh. Di mana? Ka dina lomari isukna teh bekating ku hayang eta. Keula Baca. kayak botol. Nah di jero septic tank aya lomari. Kapan geus naik? Kapan geus naik teh? Nu narek bikeun heula mah gawean eta ge anggeuskeun heula. Kan geus sore tadi teh. Singkat sarita pemirsa dan guys. Itu dijelas wae euy. Ai sudah urang di handap bawa lomari pergi masak naon segala rupa. Pan tadi nyumputan di motor teh ya, atuh segala Oh, digeuning tah, kadinya. matak urang mah mun ningali sepiteng teh sok siri sorangan. Oh, Naon? Eta pengalaman pribadi. tak inget. Oh, jadi bang, tadinya Jadi apa. lamun ningali sepiteng teh nu molongo sok aya ngabrus. Hayang maca surat urang mah. Batur mah ningali septic tank teh geuleuh. Heeh. Ieu mah resep Bunga. inget ka Kabogo anjing. Lain ku masalah etana ku kenanganana pas ngagali teh. Aduh. Jadi lain maksudna Kabogona siga eusi septic tank ya. Sok mana wae. Lain kan Baheula, ya. kenanganna. Heeh. Dina Jadi septic tank. ningali Maca septic surat. tank non siga kabogo. Ningali kabogo. Ningali banget kabogo siga Siga septic septic tank tank. gitu. Siga anak gitu. Lain kumaha. Lain maksudna beungeut eta jiga sapiteng. Jadi naon Ku kenanganana. Kenangan Sok mang da boga cerita cinta dan septic tank. Eta. Lain ai sugan urang euy pas maca gitu. Aku sebab jang eta septic tank. Ku menangis. Di
diputuskan sama itu. Diputuskan sama. Iyalah jeung Mang eta. Jadi bener Oh, jadinya mah bener Mang. Saking ku cintana jadinya ge milu cinta karena septic tank. Hari gitu mah. jadi orang teh ningali septic tank anu molong teh. Sini Sorangan. Sok aya ngajelan kali bari maca surat. Lain paling ngojai bae aing. Ya, tapi dah euy. Ku saking kumahanya membekas di dalam hati, terukir di dalam sanubari, terpatri di dalam hati. Aduh. Jadi mau bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi ungkapkanlah dengan septic tank. Ini septic tank bersejarah ya pemirsa dan guys. Benar ya, nyaan ya. Orang Pengalaman pribadi ya. Oh ya, orang benar ya kakara orang adanya septic tank bersejarah. Jadi bergandengan antara septic tank dengan cinta teh, wah gede ya. Benar sumpah orang salut ka didinya mah, orang kakarang adanya ya antara septic tank dan cinta. Eta kayak dia judul di Garut. Naon? Nyeun. Septic tank dan cinta. Cinta dalam septic tank. Sebelum septic tank ya Allah. Bersemi. Dalam septic kata tuh. Oh, dalam septic tank cinta kita. Naon beteh? Bersemi. Aduh. Oh, benar ya septic tank. Tumbuhlah di sana. Ada yang genep, ada yang kuning. Oh. Ya cinta kita abadi dalam septic tank gitu. Cinta semakin membesar. Temenan emang zaman baheula mah ku ngaranna cinta teh urang teh zaman ayeuna mah barudak nyebutkeun teh bucin. Iya. Budak cinta. Tapi da teu kitu eta lamun karasakeun ku kolot ayeuna anu baheula ngora tong baroning, ieu tong baroning papanggih. Karek urang teh ngame we misalkeun. Misalkeun pamajikan salaki non kaboga urang teh bau kelek, tak kelekna teh kieu bauna teh. Ngame we na angkot, da geus ciri soranganna tuh. Jadi inget ke pemajikan sana. Baca surat. Tuh bau kelek gitu. Lain kelek. Lain. Tadi naon? Disingitan kan singit permen karet kan baheula nya. Besok kayak ayam teh tuh. Inoy ngaranna teh baheula mah. Minyak sengit nanti menang anyuk di koperasi apa lagi? Aduh nganyuk kolot, beak ku anakna nih kan. Ayo pakai nyemprotan kertas. Ayo ke mana bon warung beak sudah, Aduh lagi nulis surat sejir. Siksain juga. Mai murah lang. Bon surat. Surat pengalaman iya, udah ngomongkan urang kan. Jin surat di nabon atau Lain. Ayo baca lah si aing lah. Pas pelengah malasan surat dibaca ku kabogo kepada tuan atau toko. Oh, nota di jurnal. Sakit sok. Sok sia dota tinggal daya nu warnana ya pink ha. Heeh. Ngomong naon tadi teh? Tapi data gitu-gitu tuh. Lu kejeng nota. Tapi di balasan mah henteu. Henteu tadi balasan. Nah, atuh karunya. Hah? Karunya atuh. kabur putus. Kabur Apal euy. Jadi apaleun. Pugu eta teh can dibaca NB na nu handap teh. Naon NB eta? Sore eta surat terakhir. NB na teh jangan hubungi aku lagi. Wah. Tah berarti bener. Eta mere foto itu jeung itu geus kawin. Allahu Akbar. Ku menangis. Sebut ieu keur mana sepe. Maca teh nyusu ti luhur ti handap urang eta. Karunya sumpah orang itu cinta berakhir dengan dalam kesedihan tragis. Jangan sampai teralami itu pemirsa. Jadi ternyata cinta dan septic tank itu jauh. Tong nempikeun ka ngalami lah cukup abi duaan. Nah, henteu aing mah. Henteu aing mah. Nah, jeung cinta dalam septic tank teu urang mah. Henteu urang mah karek. Jadi ku ieu mah ku naon ngaranna teh? Ku cinta mah setiap orang bisa terbuai mah. Notulen kita hari ini. Oleh cinta hati manusia bisa terbuai. Aduh. Dua insan yang berjauhan bisa serasa dekat. Waduh. Tetapi sedikit demi sedikit Aisyah ku naon atuh deui. Iya naon teh. Naon? Kata-kata mutiara teh nanti India. Oh, nya. Seperti kata penyair cinta dari India. Kata orang baheula basa manehna can maot pernah kapanggih teh.
Bisa. Mun nya eta jeung penyair eta poho deui ngaranna urang da papangnya teh di Filipina ya di teh. Keur aya konferensi tentang negara-negara yang bernyanyi sambil bercerita termasuk India papangi ngaranna teh mun teu salah ieu mah da urang usila ya Di Filipina. nya di Filipina tahun 2018 mun teu salah aya 350 tahun ke belakang urang papangi teh ngaranna teh mun teu salah ti India teh Raj Thakur La Govinda aya di dinya. Oh, eta Tuan Thakur teh. Tak eta lah. Manehna pernah berkata, "Teretup te lagara pada gedi berdarah. Ila pada kerja berkat kan. Kira-kira bikin kucu hatahe." Artinya, nah cocok artinya itu. Artinya cinta adalah perjuangan. Perjuangkan cinta bila itu memang berharga. Tetapi kalau tidak berharga, janganlah kau membenci cinta. Dan Omat, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share kepada alam dunia, alam gaib, maupun alam akhirat kalau bisa. Dari kami, tim Lalajo underscore. Memburu hantu goblok. Tim Lalajo underscore agongo acara ngobrolan ngopi only. Agongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Agongo, agongo, acara ngobrol dan ngopi agongo. Waktu sudah janda capruk agongo. Cik. Wah.